sakit kunira dan ningali kang sampun prapta Kang Semar iya no nah ieu budak teh meni mirip Abimanyu jika abdi keur ngora gitu kan cocok sia Akang mas liwat mah juga Kang Tardi. Ya ampun. Mun irungna panggirna mah ka uingnya. Tuh ampun. Kuatir ka sia aduh. Satria. Ulah. Saha kakasih teh teu. Oh, ngaran kaula. Upami di persantren ngaran kaula teh Wisang Geni. Duh, lebar euy. Naon nu lebar saudara? Dedeg sampe rupa hade patu teu ngayuk rupa tu menta eta ngaranna can ngisang. Bisa. Wisang Geni nasa teh. Tong ngamek atuh da abdi mah heureuy. Lain kedua seuri. Wisang Geni Wisang Geni ngaranna heuh. Sugan teh Wisang Bango. Bisa geni. Namun itu sang kodok mun itu. Coba hina goblok. Ulah kaget sang cikur. Kadewek nyebut sang cikur. Aden kula mah eta kolot teh muni mirip sampean. Saha eta? Saha teh anu ti mana bade angkat ka mana? Wisang Geni bade angkat ka mana hideu? Kaula. Kaula teh bade ngajugjug Amarta manawi uningan jalan ka Amarta teh ka palih mana? Ieu. Atuh urang sareng we sareng kaula da kaula oge bade kapuseur daya. Nanging muntas itu parahuna aya 4 hayu urang sasarengan hideu. Ayo deh, kurang koalisi we kana parahumang. Nya, mun itu nu tukang tong dibawa tuh. Aja. Tong heureuy ka aing. Ya aing darah tinggi. Bade ka Amarta. Leus. Sabaraha tebih ti dieu. Nya urang sareng we ka itu. Kagungan saderek rupina hidup di puseur daya. Oh, saderek deui malihat bapak kaula. Wah, moal teh tukang sayur ieu bapana. Atawa tukang domba meureun. Nya, atawa tukang bus. Malihat pangnuduhkeun kaula ka puseur daya Amarta hoyong langsung ngajorok ka puseur daya negara ka karaton negara ka karaton Amarta leres lu dewek oge anu sapulah sakolih ka karaton mah kudu bebeja heula ka RW bebeja heula ka RT ka kelurahan heuh ka kuwu mulumang gitu komo iya dulu ke polisi minta rokok kelakuan baik siatena ada jauhan polisi guys puing minta puak paok maksud pada langsung ke pusat daya ke karaton Amarta teh dek ngajiwir anu ngaran si Sami Aji. Astagfirullahaladzim. Nah, teteh ngomong teh budak teh nya. Dedeg sampai rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta
sablang gitu itu satuju maka raja iya tahun gitu atau hari kukupingan teh bade ngalak nyawa Sami Aji leres uninga memang eta teh lanceur kaula oh eta teh lanceur sampean leres nanging kaula bade tumaros hakim parantos netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab ieu teh budak teh dendam membara dagang membara jelema teh asa inget ka babaturan aing nu budak naon sababna eta Raja Amarta anu kakasih Sami Aji rek dipetik papina dek di ala nyawana oh bisita apa uak kaula Raja Amarta teh ditandasana ku si Sami Aji oh ieu murun ieu dendam baheula muruna turunan Raja Alas Amr baheula dek ngalanyawa Sami Aji teh bongan anjeun kagungan ua ditandasa ku si Sami Aji malahan dek jokoti negara Amarta sabab si Sami Aji geus wani-wani ngajajah negara jeung kaula rek nepungan anu ngaran si Janaka ululuh nah ceceng ngomong teh jelema teh lain sablang gitu wawu mana jeung Janaka wawu nganjing Janaka Sunda bajol wae ah teu resep aing naon sababna anjeun dek ngalanyawa anu ngaran Janaka hiji anu ngaran Janaka kadua anu ngaran si Bratasena katilu ngaran si Purabaya kaopat kalima rek ngaran nyawa atang-ating maksudna mah kana kula sadewa urang geus eta teh nakula sadewa teh atang-ating nakula sadewa mah paman kaula oi aya nu nyekok ieu jelema teh jeung kaula dek maehan anu ngaran si Badranaya uluh ya kablek dosa naon atuh goblok sia teh kumaha lamun cacingeun aing pletrok ke sia kana tongong jeung rek ngalanyawa anu ngaran Bagong ayo tuh Haji Damar Pak Haji Muhtar rek ngalah Bagong sia tuluy dek ngalanyawa si Petruk saha Petruk teh teuing ai Petruk teh cenah mah bejana panjang irungna sia teh Petruk geuning ngaran teh ampun ka karenya hoy tiba heula bebarengan aing naon sababna rek ngalanyawa Janaka geus maehan anu ngaran Kangjeng Rama Arjuna si Bratasena geus maehan Uwa Bima si Purabaya geus wani-wani nandasa lancir kaula anu kakasih Kakang Gatot Kaca dugi Kang Wosom sasahuranana